Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Urang eta teu dibere pilihan nu lain. Tetapi urang eta dituntut ku Allah supaya urang paeh eta dalam kaayaan memeluk agama Amrun minhu subhanahu wa ta'ala. Eta adalah perintah ti Allah urang eta paeh kudu memeluk agama Islam. Ngan walaysa yaqdiru al-insanu alla ayyumita nafsahu alal Islam. Ngan sajelema anu boga kamampuan memilih untuk paeh dalam keayaan memeluk agama saha. Sedangkan orang diperintah kalau untuk paeh dalam memeluk agama Islam, ngan jelema tersebut teu boga kemampuan untuk paeh dengan cara kukumaha bae tetapi memeluk agama Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dalika. Ngan hanya saja Allah eta mere solusi ka hambana supaya hambana tersebut paeh dalam kaayaan memeluk agama Idza khada bihi kana qad atabillahi wa alaihi. Ketika orang eta mengikuti solusi anu geus diberikan ku Allah, maka secara tidak langsung orang eta memilih mati dalam kaayaan memeluk agama wamtisali ma amarahu bihi wa huwa ayyahtara al-maut alal Islam. Lamun orang mengikuti aturan anu dituntut ku Allah ka urang, berarti orang eta memilih paeh dalam kaayaan memeluk agama Islam. Lamun orang tedaek nurut ka Allah sama sekali, berarti secara tidak langsung orang eta memilih untuk paeh dalam kaayaan memeluk agama selain